Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda dina buku Midadami kelas 2. Nyaeta nganggeuskeun karangan halaman 45. Sanggeus bieu hideuk nitenan gambar di luhur, pek ayeuna anggeuskeun ieu karangan. Ayeuna buka halaman 46. Nyaeta taman sakola. Di SD Cidora aya taman. Murid kelas 2 dibere tugas ku ibu guru. Ari tugasna kudu mawa binih tangkal kembang. Murid kelas 2 marawa rupa-rupa tangkal kembang. Tuh geuning mida oge mawa eta binih kembang teh terus kudu dipelak itu ditanam. Saenggeus dipelak kudu terus dipiara sangkan teu layu. Tangkal kembang teh kudu diurus tu dirawat. Lamun hade ngurusna mah tangkal teh bakal subur. Teu kungsi lila oge tangkal teh karembangan. Tuh geuning meuni sarae. Tah sakitunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.